Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mula-mula Bapak Guru pengajar Sunda Pak Dedi anu dipika hormat kusim kuring sareng rerencangan sadaya anu dipika cinta kusim kuring. Langkung tipayun hayu orang sasarengan manjatkeun rasa syukur ke Allah Subhanahu wa taala kulantaran nikmat sareng hidayahna urang sadaya tiasa ngumpul dina kesempatan ieu. Teu hilap sholawat sinareng salam mugi salamina ku junjungan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka para keluargana, ka para sahabatna sareng ka urang sadaya salaku umatna dugi ka akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Dina kesempatan ieu simkuring bade ngadugikeun biantara singget ngeunaan wajib belajar pendidikan dasar. Sapartos anu urang terang, pemerintah Indonesia entos ngagaratiskeun biaya pendidikan dasar 8 tahun nyaeta tingkat SD nepi ka SMP. Hal ieu dikasang tukangan ku kaayaan ekonomi unggal jalmi masyarakat Indonesia anu beda-beda. Aya masyarakat anu mampu, aya oge masyarakat anu kurang mampu. Masyarakat anu mampu mah geus tangtu bakal sakola kusabab ayana biaya. Iwal seueur pisan masyarakat Indonesia anu kurang mampu teu tiasa sakola kusabab teu aya biaya. Pemerintah hoyong sadaya masyarakat Indonesia tiasa menangkan pendidikan anu layak, boh anu mampu, boh anu kurang mampu. Tujuan pangna pamarentah ngawajibkeun ku sadaya warga negara teh nyaeta sangkan warga negara palinter. Bangsa bakal sejahtera mun masyarakatna palinter. Lamun masyarakat Indonesia barodo, bangsa Indonesia moal bisa ngudag kamajuan bangsa sejenjang bakal kalindes ku kamajuan zaman. Diharapkan dina diayakeun program wajar dikdas 8 tahun masyarakat Indonesia tiasa lebih maju utamana dina widang pendidikan. Ieu program pemerintah moal tiasa kalaksanaakeun upami teu aya gawe bareng ti sadaya lapisan masyarakat ti kawit pejabat dugi ka sadaya rakyat Indonesia. Ku kituna urang sadaya kudu gawe bareng ngalaksanakeun program ieu sangkan menang hasil anu nyugamakeun. Sakitu anu tiasa didugikeun ku simkuring. Hapunten bilih aya kalepatan sareng cariyosan nu teu merenah kumanah. Hatur nuhun kanu sadaya perhatosanana. Akhir salam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.